wasallam sidatal maut kana banget nyerina dina nalika sakaratul maut wa miraratahu jeung kana payetna eta maut nasihatan karena arah-arah nasihat minhu ti Kangjeng Nabi li ummatihi pikeun umatna Kangjeng Nabi likae supaya yen yas ta'idu yasta'idu yen persiapan jalma-jalma lahu pikeun maut wa yasbiru jeung sabar jalma ala sadaid dunya kana bangetna kana banget kana sadaid sadaid teh kala-kalanya ieu teh. Ieu teh maknana ieu teh. Aya lampu teh ya. Lampu eta handphone nambutnya. Ini lepat ya karena repot. Oh. Ala sadaid dunya kana repotna dunya li anna sabar karena sanyana ari sabar ala sadaid dunya kana repotna dunya aisaru eta leuwih langgeng min sidatil maut aisaru eta leuwih gampang min sidatil mauti tinimbang bangetna ripuhna maut li anna sidatil mauti karena sanyana ari ripuhna maut min adzabil akhirati eta satengahna tina siksaan akhirat wa adzabul akhirati wa adzabul akhirati sedangkeun ari siksaan akhirat teh eta asadul leuwih ripuh min adzabid dunya tinimbang siksaan dunya. Tah ieu hadis. Saur Rasulullah SAW nguningakeun tina ripuhna karipuhan tina nalika sakaratul maut teh nyaeta nu dibandingkeun kaya-kaya siksaanana dibandingkeun kaya-kaya siksaanana di akhirat gitu. Sedangkeun ari siksaan akhirat teh eta leuwih banget tinimbang siksaan dunya. Jadi perkara maot teh ripuhna maot teh ya Rasul gitu. Nu ngarasa nyerina di alam dunya teh gitu. Eta teh kaya-kaya siksaan ke dina nalika di akhirat. Dibandingkeun cenah gitu. Dibandingkeun kanyerina dina nalika sakaratul maut teh di dunya nu sakitu karasana teh gitu. Lir ibarat disiksana ke di akhirat. Padahal sedengkeun gitu. Padahal siksaan akhirat mah gitu leuwih banget tinimbang dibanding siksaan dunya. Maka kudu sabar eta jalma teh gitu. Wa yasbiru jeung kudu sabar jalma ala sadaid dunya kana pirang-pirang ripuhna dunya li ana sabaro karna sanyana ari sabar teh ala sadaid dunya kana pirang-pirang karipuhan dunya aisaru eta leuwih gampang min sidatil mauti tinimbang bangetna ripuhna maut gitu. Dan dina nalika ayeuna urang soson-soson ibadah nu sakitu ripuhna, nu sakitu capekna gitu kan. Sebenarnya mah masih keneh aya dina kagampangan gitu. Kagampanganna naon dina nalika ayeuna urang aya keneh waktu, aya kesempatan sok prak pigawe gitu, sok sanajan ripuh.
sok sanajan hoream, sok sanajan males gitu nu kadorong ku hawa nafsu utamana eta gitu. Sabab lamun dibandingkeunana ka horeamana kaberatanana urang dina nalika urang ibadah ka Allah teh nu sakitu beratna eta teh gitu. Lamun dibandingkeun jeung sidatil maut dina nalika sakaratul maut teh leuwih berat nyaeta sakaratul maut. Ka dina ieu hadis teh saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayahna gitu, wayahna urang dina nalika ngemban kahirupan di alam dunya ku Allah dipinaon dititah ibadah gitu, boh beurangna atawa peutingna gitu. Eta teh kudu dibarengan ku kasobaran urang. Dalam arti sobar dieu teh narima kana perkara anu geus diarahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab perkara eta teh kasobaran eta anu bakal ngagampangkeun ngentengkeun ka urang sadayana gitu. Pangna tadi kembali deui kunaon atuh malakul maut rek nyabut jalma soleh teh geuningan henteu buru-buru anjeunna ge izin ka jalma anu bener-bener sok kasolehanana. Kulantaran bener-bener karipuhanana eta jalma soleh teh naon perkara anu ripuh mungkin manehanana dina nalika keur waktu hirupna ngalaksanakeun ibadah beurangna jeung beutingna tetep ku anjeunna teh dijalankeun dibarengan ku kasobaran teh gitu. Makana dina ayat nu sejen geuningan gitu ista'inu bis-sabri was-shalah fa innahu lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ista'inu kudu ngajadikeun tutulung was-sabri jeung sabar gitu. Ista'inu bis-sabri was-shalah tah jeung salat gitu. Ngajadikeun antara sabar jeung ibadah teh kudu insyaallah ngajadikeun pitulung ka urang sadayana gitu. Jadi pada intina mah kieu antara sabar jeung migawe urang amalan ibadah teh sebenarnya mah eta teh ngajadikeun pitulung lamun dibalikeun deui mah jadi pitulung naon atuh gitu. Kudu ngajadikeun pitulung pikeun soson-sosonna urang semangatna ibadah ka Gusti Allah gitu. Kan ayat salajengna ge wa innaha lakabiratun sanyana migawena sabar jeung salat teh sangat berat pisan. Kabiroh dinya teh berat gitu. Wa innaha lakabiratun illa terkecuali didinya aya pengecualian gitu. Ila 'alal khashiyin terkecuali jalma anu bener-bener khusyuk gitu. Narima kana perkara anu diarahkeunana ku Gusti Allah. Piwarang ibadah nya urang ngalaksanakeun ibadah gitu. Naon perkara anu diparentah ku Allah anu sae teh dijalankeun we gitu. Sok sanajan berat karasana gitu. Pastilah berat nu karasa ku abdi. Hayang migawe istiqomah amalan ti peuting we kitu nya. Mada ayeuna salat naon? Salat tahajud. Teras dilajeng deui ku salat taubatna, lajeng di salat sunat anu sanesna model tasbihna berat. Kadang ayeuna hudang teh geus biasa jam 3 dan ikersakeun kadang henteu netep lah kitu hudang eta teh abi kadang setengah 4. Lamun dikersakeun jam 3 buru-buru hudang gitu. Kulantaran naon nu dipikiran teh begitu hudang nasare teh nu dipikiran teh aduh target teh salat sunat kudu kabawa kabeh gitu. Salat tasbihna 4 rakaat, salat tobatna 4 rakaat gitu. Terus salat tahajudna gitu. Salat tahajudna oge lamun lengkap mah sabaraha? 12 rakaat. Eta teh kaburu lamun di jam 3 teh. Pertamanya urang teh syukurul wudu gitu. Syukurul wudu salat sunat syukurul wudu beres eta langsung salat taubat 4 rakaat. Beres eta langsung dilajeng kana salat tahajud. Salat tahajud 12 rakaat. Dilajeng deui kana salat tasbih
Encan ke dibarengan deui ku salat nu sanesna gitu. Baik itu erek salat naon? Salat fajar sebelumna subuh eta namanya tah gitu. Aya salat anu sanesna anu kudu dipidamel ku urang sadayana teh saperti ayeuna salat nyaeta hajat, terus salat naon deui? Istikharah gitu. Aya deui tah salat ieu naon teh? Bisyukri nikmat. Salat sunnah bisyukri nikmat. Kapenakna eta di kitab para alim ulama. Gitu. Kumaha salat bisyukri nikmat teh nyaeta urang nganuhunkeun ka Allah kana perkara anu geus dibikeun. Teu mimiti isuk tepikeun ka peutingna urang masih keneh renghap ranyu. Nikmat gitu. Kanikmatan nu dibere ku Allah we kitu. Teu mimiti urang dihudangkeun ti jam 3 terus ngalaksanakeun salat tepikeun ka sore urang tepikeun ka jam 8 jam 10 erek sare deui disarekeun ku Allah teh gitu. Tah kanikmatan eta teh kudu disyukuri ku jalanna urang salat sunat nganuhunkeun ngadoana oge gitu. Ya Allah ku bahasa Sunda we teh bisa ya Allah abi nuhun dugikeun ka ayeuna abi masih keneh renghap ranjungna abi masih keneh culak cileuna gitu. Abi dikersakeun ku Gusti abi tiasa udang wengi. Jadi segala perkara oge dinuhunkeun we ka Allah ku jalan salat sunnah bisyukri nikmat. Oh, insyaallah. Makana perkara nikmat nu dibikeun ti Allah ka urang sadayana lamun ku urang disyukuri Allah bakal nambahan moal. Pasti bakal nambahan. Janjina Allah we kitu kan. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna. Tak eta we ayatna nu cekal ku urang sadayana. Gitu. Maka sing yakin gitu kana perkara eta teh. Gitu. Sing yakin. Saur ulama faqih oge gitu. Lamun sejalma boga keyakinan anu luhur kana perkara perjalanan hirup nu bakal karandapan ku eta jalma gitu. Yakin eta jalma bakal cawis-cawis bakal mempersiapkeun diri. Diberi kesempatan keur dinanalkeun hirupna. Gitu. Kesempatan naon? Ngalaksanakeun ibadah, nyempatkeun gitu. Loba istighfar lamun loba dosa mah gitu kan. Antara istighfar jeung sholawat gitu. Da ari urang makan ahli salah gitu. Ahli salah jeung poho. Berarti anu kudu dilobakeun teh kunaon atuh salat obat teh tipeuting dilaksanakeun kulantaran urang mah ahli salah jeung ahli poho. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Ari manusia mah tempat kesalahan jeung kapohoan. Tangtulah urang teh loba dosa teh. Dosa anu teu karasa gitu. Bahkan ku ulama-ulama anu bener-bener makrifat mah dibanding dosana urang poho ka Allah jeung tukang maling gitu. Leuwih berat keneh dosana poho ka Gusti Allah. Tah aya-aya ku kitu nya. Tapi lain berarti ayeuna urang cek pada maksiat gitu bari ingat ka Allah lain maksudna gitu. Ngan ieu mah perbandingan gitu. Perbandingan cek ulama ma'rifat, ulama ahli ma'rifat mah nu ahli usul gitu, ahli usul mah gitu. Leuwih keneh berat dosana pohona ka Allah dibanding urang migawe maksiat. Ku secara ini ayeuna urang maling gitu kan. Mabok ya otomatis jamaah anu maling poho ka Allah jamaah anu mabok poho ka Gusti Allah. Jadi eta mah deubeuh nya poho nya maksiat gitu. Mata sing yakin masih sing timbul keyakinan teh dina batin urang sadayana supaya hirup urang aya dina pangarenna henteu bablas teuing gitu. Dina nalika urang waktuna ibadah waktuna urang usahanya usaha gitu. Tetep dua perkara eta kudu dijalankeun gitu. Urang kasab dunya da diparentah ku Allah oge keur kabutuhan dunya kulantaran urang hirup di alam dunya.
gitu. Pangna Allah ngadamel patuangan teh gitu urang. Gitu. Nu dijieun ku Allah patuangan teh nyata pikeun urang usaha di alam dunya keur nyukupan ieu patuangan beuteung urang. Kunaon urang dibere jasad sengaja ku Allah gitu. Sok sanajan urang teu menta ka Allah tapi Allah mere jasad. Cik sugan pertama urang nyaho gitu dijieun urang teh gitu kan. Naon teh? Misalna dijieun teh awakna heula gitu kan. Tapi henteu kitu, Allah kulantaran langkung uninga bahwa ieu teh jelema teh dibere awak pasti jeung eusigna. Nya eta jeung beuteungna gitu. Terus jelema ieu teh kudu bisa barang gawe dibere leungeun ku Allah. Terus jelema ieu teh kudu bisa leumpang dibere supe. Gitu. Tah kauninga sebenarnya Allah teh pangna dina tauhid oge. Gitu kan? Allah alimun sifatna gitu. Maha uningan. Sok sanajan teu dipenta ku urang, Allah mah geus nyahoan. Maneh teh ieu tukang leumpang ka Jakarta dibere suku. Maneh teh tukang cubak cabok meureun dibere beuteung. Maneh teh tukang tupak tempo dibere pano. Maneh teh tukang ngadenge dibere cepil. Selengkap lah. Lengkap ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu nikmat-nikmat anu bukti lah dina diri urang sadayana anu kudu selalu urang dinuhunkeun ka Allah gitu. Ku jalanna urang nyaeta dijadikeun jembatan pikeun urang bersyukurna ka Gusti Allah gitu. Insyaallah lah lamun seringna jalma kitu teh insyaallah bakal sadar gitu, bakal sadar urang dipayeuneun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah nimbulkeun kana kayakinan eta teh dasarna ti dinya heula gitu. Dasarna ti dinya heula. Jadi supaya langkung urang yakin kana perkara kahirupan nu bakal karandapan ku urang sadayana alam barzah teh bakal gitu terjadi na tumiba ka diri urang sadayana gitu. Nya buktinan saha atulah geus we ayeuna mah tong jauh-jauh. Aki nini indung urang nu geus eueuh gitu. Moal bisa dikatakan di mana jigna ruh eta di mana? Tetep kabeh di alam barzah. Da kulantaran urang mah gitu masih keneh hirup di dieu can dibere nyaho ku Allah teh alam barzah. Lamun urang dibere nyaho alam barzah komo nempo anu nandangan siksa. Geus moal bisa sare, geus moal bisa dahar. Mikiran we eta. Stres nya gitu. Mata ku Allah teh sengaja gitu urang teh teu dinyahokeun ngan saukur dibere berita we wungkul. Yo barzah teh kieu gitu. Coba lamun urang sadayana gitu ieu mah ku Allah dikersakeun, urang dianjangkeun ka alam barzah. Ku secara ayeuna kieu we lah ayeuna mah. Urang lamun dikersakeun ngimpi nempo jalma keur disiksa di alam mimpi eta teh. Begitu urang budang sare cik jadi pikiran teu? Jadi pikiran eta teh gitu. Komo nempo anu di gepugan gitu kan sirahna tergeuning pokona mah jadi pikiran mata ku Allah Subhanahu wa taala teh sengaja dirahasiakeun keur urang sadayana supaya timbul urang kayakinan gitu. Jadi moal ngagugurung perkara eta wungkul aya tugas nu sejen gitu maksudna teh gitu. Naon tugas nu sejen? Ulah poho urang kawajiban kana badan urang gitu urang waktuna usaha waktuna ibadah gitu maksudna teh. Seueur lah jalmanya anu dibere nyaho ku Allah ka alam barzah gitu. Sebagian jalma aya lah gitu. Atak ayana geuningan naon anu mati suri gitu kan, mati suri. Eta teh sengaja keur dilempangkeun ka kitu. Da dina nalika waktuna maot mah tetep dibalikeun deui. Geus waktuna maot mah geus dicabut deui. Jadi yakinlah kanggo urang sadayana bahwa kahirupan barzah teh nyaeta aya dua papasangan. Lamun nikmat bakal karasa nikmatna, lamun ripuh bakal karasa ripuh.
Karena di dia oke saur ulama paqih gitu. Pala budak mangkamis